Ayeuna abdi kiana bade macakeun paguneman dibantosan ku Mamah. Abdi janten Mida, Mama janten Ojan, wilujeng ngadangukeun. Ari Ojan urang mana? Abdi mah asli ti Karawang, lahir di Karawang, ageng ti Karawang. Oh kitu, Karawangna ti mana Jan? Abdi mah ti Rengas Dengklok. Tah kaleresan aya taroskeuneun ieu teh peda eta di Rengas Dengklok mani kasohor ku Sorabi Hejona. Saha nu sok ngadamelanana eta teh? Muhun ka Jojo pisan ayeuna mah Sorabi Hejo teh. Malah sok disarebat Sorabi Hejo Rengas Dengklok. Da mung aya di Rengas Dengklok anu sok ngadamelanana teh Pak Haji Kasim. Mung anjeunna nu sok ngadamelan Sorabi Hejo teh. Saleresna mah aya nu kantos nurutan. Tapi da anu ka Jojo mah Sorabina Pak Haji Kasim. Anjeunna deui anu pangheulana ngadamel tahun 1885-an. Kumargi janten ka Jojo pada nurutan. Tapi angger we nu ka Jojo mah nu Pak Haji Kasim. Naha tiasa kitunya, padahal Sorabi mah kitu keneh panginten. Benten saur mah boh rasana boh cara ngadamelana. Da saur Pak Haji Kasim resepna teh khusus nu anjeunna mah. Nu mawi waktos aya nu nurutan teu sami rasana. Kitu paengan atuhnya da eta we saur wartosna icalanana teh tajeun pisan. Nu maleserna sanes wae ti Dengklok tapi seueur oge ti luar kota. Cing dongikeun Jan. Saur mah anjeunna kenging resepna teh ti urang Cina. Lian ti eta teu nganggo pangawet, matak tarakiat lami. Ari warna hejona didamelna tina daun suji. Nganggo gula weh keur cocolanna mah. Gulana aya 2 rupi, aya nu rasa kadu sareng aya nu tina gula beureum. Cara ngadamelna ge tina suluh teu dina kompor. Tos kantenan citakanna mah nganggo citakan tina garabah. Eta deui Jan, lamun urang rek pesen Sorabi Hejo teh tiasa ngadadak saur nanya, kedah nelepon heula. Leres eta teh? Muhun, datara kaur nyesa atuh sok parebut wae. Nu matak amanna mah pesen make telepon. Malah sangkan kabagean nelepon teh sapoe ti anggalna, teu tiasa ngadadak. Hi hebatnya. Hebat atuh Karawang teh. Nu matak Ojan mah reueus ka lembur sorangan teh. Hatur nuhun.